biasa diolah ku bahasa anu tunang ku pangabisa sihapunten anu kasuhun tanpa pakusut nyebut pasolengkrah pasaria caturna henteu kaukur ugeran tata titina tebih tina utami singhat sami anu dipamri mugia agung cukup umur jembar bahapunten tina sagala pikakirangan pungkas ke dia acara maoskeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin ya musaka dicatat deui di bumi alim asmana perlu waktu kanada acara pungkas ke dia acara dipungkasku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.